Niat mah bade ku baso tahu, tapi sanes milih. Hai, assalamualaikum guys, kumaha rehat? Oke besti. Pagi nasi tereni atau santai interaksi ningali si Bang Haji nuju barang damel. Ieu we si tereni majetan kameramen. Larasan si Bang Haji nuju ngaberesan tanaman redan jukut anu gamel. Tereni bagian memantau. Ieu teh tereni teh nuju teh enak badan, nuju teh arenak perut, nama lambung cenah besti. Aya digolerkeun karena reselnya besti. Entos we ningal nu damel. Jika tuhnya matak naon upami libur heula kana ngopi teh. Da ieu mah lanjut. Ieu nama orang ningal heula nu araremam. Sauna teh hoyong di video. Padahal mau upami bade di video kopi teh meni siga nu ararato. Sok teteh video cenah ngarah FYP sauna teh. Ngompreng teh. Enggak. Ieu mah gaya Bu Ipah. Ujung cai. Jeung budi anu. FYP pokoknya mah. Jadi atupan kana lur besi. Tatu selesai karunya ieu belah dieu ya. Iya kosong. Ih belah dieu. Nah itu belah dieu itu nu acan. Cai tadi bawa dari di. Oh mau ah. Oh. Singkat cerita terus tabu 11 deui waktu senang ngadamel kange ngaleueut besti kawit nama itu mau ngadamel bala-bala soalna teh renina nuju teh enak badan nelponan ka Mang Aep teu aktif kawit nama bade ku baso tahu nanaon ge sanes milih tuh mau gak mau si teh Reni harus berkreasi entos we ngolahkeun nu saaya-aya di bumi untung di bumi teh gaduh engkos sareng bortol we dibikin bala-bala ono ge sok aya untungna wae nya besti bismillah lanjut aya nama urang goreng heula bala-balana nurutan ala-ala Mang Eje dibariskeun heula nya besti ngarah garing teh merata. Muhun besti bala-bala teh barang nurutan Mang Eje dibariskeun heula garing teh jatan merata. Muhun pisan Mang Eje. Geuning teh karaos bala-balana tos sasak lanjut aya nama urang jahit heula. Mantapnyo menikot kagararing. Hayu bara resti urang pasikeun heula kanu didamel.